sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad. Para jemaah anu dipengker jangan balik deui anu dibalik kalian kiwa anu balik angkatan jeung sawer sawer sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sawer 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 ilmu sawer corona sawer sawer masalah Pak Haji ya buang bodas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Allah ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim, afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, berikut jajaran tokoh masyarakat melayani pasar impres atau kersana kesepuhan Pak Haji Aglani atau kersana rumpah dan kasih kampek kasih kuring dari simkuring 6 juta ya bisa keluarga simkuring juga Sukabumi pas juga papayitan pisan dan juga Haji Kabumi simkuring ke Sukabumi dan kawin simkuring di Sukabumi Haji kampek temu marah Kakarawak temu marah ke bawah Pusarangka dari gedok jauh-jauh Sarangka besi kuda kadek ke Bararugu antar dituturkan ke Sarangka ada orang Cikampek. Kalau dasar simkuring harita namanya umroh sekeluarga besar sadayana termasuk pun bapak ngiring dapur biang matos ngantunkan ayah 6 tahun ngadua kos uihkan umroh masih kena di atas pesawat kinten-kinten 2 jam dari dugi ke Indonesia pun bapak ngantunkan di pesawat harita simkuring langsung ke Sukabumi nyandak mayit pun bapak biduana sim husnul khotimah lagi simkuring nafakuran kahoyong eta pun bapak sate ajak angkat nyarios we ke simkuring abah mah yang mau di Mekah nikmat berina lamun mau di Mekah nyolak ke nana ribuan menteri Mekah nyayak di Madinah tapi makam mah mau jauh jeung umi bingung simkuring dapur dia mah di Sukabumi makamnya tapi nyata ditafakuran ku simkuring leres
berenang salami umroh di dodorong kusim kuring atas tekiat jalan ngomong kursi roda tua ngomong kursi roda di dodorong sami ngomong kursi roda penginapan ke haram ngomong kursi roda namanya keemot kusim kuringnya jadi kahayang pun bapak dari ijabah mau di Mekah atau di Madinah di makam alim tebi salam makam uminya salami di itu berenang terus jantan mayit 40 dinten satu ajan maut itu panggilan terus jadi mayit berenang ke di dodorong kusim kuring terus jadi mayit karak kayak mau kusim kuring subhanallah dijabah jadi kaya mata kayak mutan tadinya asa ayah rasa bangga sim kuring nah sebabnya kacumponan kaya terus bebersih ulang terus umroh terus taubat makanya nyarios menuju di Madinah balik ke jadi balik teh abah makin hayang balik teh hayang ningali heula Ka'bah hayang ningali heula Madinah memeh balik teh obat barek uwi ayeuna tengah simpul rek balik ka mana gitu bahasa isyarat namanya gitu mudah-mudahan seueur kalepatan sareng kahilafan dosa-dosa berbapa masih dibersihkan Allah saudara aibna mudah-mudahan ditutup Allah aibna aib dunia akhirat Allahumma astur uyubahu mudah-mudahannya bahkan kelintang saya cenah doa eta lamun dibaca ku anak ngadoakeun ka almarhum indung bapakna Allahumma astur uyubahu li abi saha bapak urang sebutkeun anu bin anu Allahumma astur uyubahu li ummi saha umi urang almarhumah anu binti anu adus doa eta doa ti anak ya Allah tutup aibna pun bapak dunia akhir ya Allah tutup aibna pun liang dunia akhir apal sakitu apal ini naon cenah itu atau make ungu tadi pokoknya mah gitu lah direkam ianya jika disidikeun dicetak ku panitia ku pangaji aklani dicetak sing seueur nyetakna bagikeun ka jamaah yang apalkeun itu gratis ya gratis wae peser ku ibu ku bapak mungkin artosna rek ditambah-tambah jangan bangun masjid tuh kalau mau menang ganjaran menang gitu ka Asep Mubarok mah teu kudu setong teu kudu ulah nu penting mah ayeuna we sing gede darena diantos bisa eta hatur nuhun kana dukunganna hadirin hadirat rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum wabil khusus ka apunten pengatur waktu tos panos tadi apunten ka aparatur pemerintah setempat anu sami kusim kuring DP hormat terus mudah-mudahan masih dijalankan dan pemimpin-pemimpin anu amanah Gurih kamari ulang tos pemilu calon legislatif bujaranten atau sing amanah sing saleh anu teu lulus sing salala sing tawakal sing karuat iman anu tos nyumbang dari tukang dieu keur kampanye pek teu hasil kuah dicokotan deui eta jelema kitu teh gimana ya geus nyumbang jalan dicor diancur-ancurkeun coranana teh cek sim kuring jelema rugi 2 kali begitu rang-rang ka sumur katinggal ember eta tos rang-rang nutup sirahna ka handap ember tina beusi justru peletak kana sirahna rugi cenah di dunia duit geus diawur-awur dipake nyumbang ka ditu ka dieu pek teu hasil geun bae niatan we sodako teu meunang nilai dunia nilai akhirat ganjaran aya sabeuleuh leres teu niatan ibadah itu polos teh meunang ganjaran sabeuleuh di akhirat leres cek doakeun sing salalatar ulah nepi kana berita aya nu sapes teh anu ngarabageun manehan ya Allah ya Rabbana kacirita ya imanana nanti sim kuring pesen pilih kamari-kamari di blok pasar impres kayak nu pagi tren gara-gara beda kaos dibang diberi kaos belel dimana sombong dibang kaos 10.000 kan meni alim nanya di tetangga
ya punten simkuring pesan dari warga simkuring sadana dulur-dulur simkuring umat Islam bisi kamari sabada pemilu aya teh akur punten kanu meunang ulah rek gade hulu kanu menang ulah rek gade hulu kanu ere ulah sok buburutu di dunia mah sakadar apa aku nu gaduh mah mengukur Allah nu Maha Satu rek menang harga mah tetep kitu minyak kitu beas kitu sembako kitu gas kitu bahkan beja-bejana kamari-kamari bensin gitu bahkan jauh di kota mainan teh geus mulai ngarewi suku bari teu bisa pakai sepatu dan jalan teh di aspal dan ukur batu tapi untung bisa nyatu sok sanajan bari nyarewi huntu gitu eta beritana judulna gitu mudah-mudahan bikin warga masyarakat yang sebut dengan impres mah halal kurba amin ya Allah ya Rabbal hadirin hadirat rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum ajmain saur kesepuhan tadi ngobrol di payudung di gagalagakan heuh sorana mah ngadenge wae si Asep teh tiap jarah ge disetel wae dina beus penampakan makara ayeuna panggihna katewa ku Haji Aklani alhamdulillah seueur aya rekaman-rekaman ceramah simkuring maka mana-mana nepi yang amplopna karak ayeuna sok kakang cinta di dieu tah simkuring mah cinta khusus tah siapa tuh di bulan dari bulan si cinta tawa supaya itu batuk dari bulan sok batuk simkuring mah cinta susu simkuring mah sasajen simkuring mah cinta karena susu darah semuanya karena susu kio dari we susu nanti ay kaburu gitu yang khusus simkuring mah susu SGM susu gantung manis ya cicingan jangan masih ngacok kata balik ke jabat yang menang-menang SGM atau bisa nanya gitu penting hadir menang SGM nah susu gantung manis. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain mangati payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pitonkeun kana Maha Suci pujian jadi panghias rasa urang sanggakeun kana Maha Kawasa wa hingga diswancil mustari ninggal mangsa dulugina takdir teh seribukir kadar teh serisilar jauh dijuk juga anggang ti Cikampek Karawang di teh gelet ngengkei ngabat jatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngarojok sareng ibu-ibu nu mararontok beda rarana dokter marakaan rok kan kuring pesan ke istri nu mararontok lah sok dekat-dekat mamakai celana pondok jika tinggal ngegenok si gede batok kana tuur jadi reklo kana cangkeng ada kincok jeung si Asep nu barok sok aya ngarontok eger kieu marapi alhamdulillah simkuring mah yakin husnudon percanten urang impres manggis biasa nutukan awak alhamdulillah bisa rapihna tuh nyamuk dan kuring mikir ngaji di luar pengajian biasa pasar cuma tukang somplak jauh membulus jauh heran hapu sing jalan jauh meninggal isol meninggi rapi alhamdulillah ngariung mau puluh pokok ngaranyok di tempat SNS kerjuk cerukan kepada mu ngalap bisa supaya bisa ngalonjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala mugi ati kami terning ati yang karep dina kalbu kalian kauningan manah al ikhlas ngalangkah kedua dapal sampai anti masing-masing bumina sejak ngupikeun pangaosan ti kami dugi ke akhir mudah-mudahan amal urang masih ditapi ku Allah janten amal ibadah alus soleh amin ya Allah ya Rabbal atuh salam kenal rahmat wa salam kabrujungan bagi tetap dilumungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun dikacerkeun salalawasna kajunjunan alam anu pangjong colongna Rasul lebih nunjul Nabi nu mati nu jauh di mata namun selalu dekat di hati kita yakni habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluarga kepada dzurriyyah-dzurriyyahna kepada sahabat-sahabatna kepada tabi'in atba'u tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hadir di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Allah maparinang modal ka urang dua daya. Aya nu disebut daya fikir, aya nu disebut daya zikir.
benteng sareng kafir, ai kafir mah hiji dibere modal ku Allah, hiji daya pikir wungkul, akal wungkul, logika wungkul, daya zikir iman teu aya. Ai urang mah komplit, daya pikir aya, akal logika iman ge aya. Ieu perlu disyukuri ku urang selaku umat Islam anu beriman. Kan hapunten teh simkuring jeung simkuring kanggo bahasa Sunda kasar wios teh. Iya. Karawang Makassar benten sareng Sumedang mah halus da sejuk udarana. Karawang mah panas gersang mata kasar bahasana. Sawios kasar simkuring sawios. Simkuring makhluk kasar dan makhluk halus. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadanya Allah wa iyyakum, daya fikir, daya zikir, ieu nu kudu disyukuri ku urang. Daya fikir akal, daya zikir iman, sok fungsikeun heula dina relna masing-masing. Urang bere contoh, daya fikir akal. Di Cikampek di Karawang aya sungai ageng namina Citarum. Eta Citarum teh caina gede bari jero. Isuk-isuk Asep Mubarok jam 6 ka Citarum ningali aya truk nuju naikkeun pasir di seberang belah dia Citarum. Asep Mubarok wide ka bumi tos sajam di bumi, jam 7 berangkat deui ka Citarum, leuwas ningali truk eta sakitu ageungna pindah tempat aya di seberangeun Citarum. Bari Citarum caina teu gede, jero, banjir, tapi eta truk bisa pindah tempat dengan waktu 1 jam ngelewati Citarum sakitu luasna. Biasa luar biasa. Jawab, biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Biasa. Nah makin luar biasa aya jembatan. Masya Allah. Can aktif bluetooth na can aktif. Makin luar biasa. Biasa. Si ayah menicarakan luar biasa. Biasa. Cum epon. Is minum kodah. Biasa. Aya naon? Jembatan nake kudu luar biasa. Kita nu ngajawab luar biasa, kita mengabayangkeun truk narenang. Nah, kudu diaktifkeun lah ya, bluetooth diaktifkeun lah ya. Daya pikirna diaktifkeun. Biasa. Naon sababna? Pantos biasa ningali begitu leres. Engkau sungai Citarum, laut biasa di seberangan ku mobil tuh Sukamadu leres. Biasa. Aya naon? Ya gitu. Nah, luar biasa. Sabab. Nah, mulai aktif ya ini. Hiji daya pikir logika. Nu kadua, daya zikir. Daya zikir iman. Benten deui ieu mah cerita. Kapungkur dina hiji riwayat Nabi Musa diudag-udag ku Firaun bade dibunuh. Lompat Nabi Musa menghindar dari kejaran Firaun sampai mentok ke pinggir Lautan Merah. Bingung Nabi Musa. Lari ke belakang, Firaun siap ngabunuh. Lari ke depan, Lautan Merah membentang luas. Bingung Nabi Musa mikirkeun hayang nyarametkeun diri hukuman carana. Arek maksakeun hentas Lautan Merah can aya jembatan. Rek nyieun heula jembatan kudu jelas harita can aya nu dagang semen. Munajat ka Allah, ya Rabb, lepaskeun tulungan abdi tina kejaran Firaun. Maka Allah diwarangkan Nabi Musa, idrib bi asaqal bahra. Hei Musa, ayunkeun tongkat anjeun, tenggeun Lautan Merah ku tongkat anjeun. Maka digebuk Lautan Merah ku tongkat Nabi Musa. Prak rai belah Lautan Merah jadi jalan membentang luas. Nabi Musa mampu melewati Lautan Merah tanpa jembatan, tapi bisa nyebrang. Biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Biasa luar biasa. Luar sabab Nabi Musa nyebrang Lautan Merah tanpa jembatan. Biasa luar biasa. Naon sabab? Bukan musyawarah. Naon sababna?
kitu mah kudu ku iman heula daya zikir ma'rifat wawuh kana dadamelan Gusti nu disebut ma'rifat bil af'al wawuh kana dadamelan Allah lain Nabi Musa nu ngabelah lautan lain tongkatna nu ngabelah lautan tapi biidnillah bi qudratillah izin Allah qudrah Allah bi iradatillah iradah Allah ma'rifat bil af'al wawuh kana dadamelan Gusti Allah bagian daya zikir eta permasalahan Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan tapi bisa luar biasa dihujat nol sababna luar biasa jawabannya aku zikir ku iman subhanallah itulah izin Allah subhanallah itulah pekerjaan Allah subhanallah itulah iradah Allah subhanallah itulah kekuasaan Allah lamun ngajawab kitu saha nu bari ngahujah ka Allah leuwih ti kitu Allah mampu leres jangan membelah lautan merah nyalametkeun Nabi Musa hayang ngajungkelkeun langit biasa Allah leres lamun kudaya pikir dijawabna biasa luar biasa Nabi Musa nyebrang lautan merah tanpa jembatan luar biasa dihujat nyawa sababna dijawab kudaya pikir ku akal aneh daya jembatan bisa melintas lamun nggak jawab aneh masih bisa dihujat nyawa sababna aneh ajaib daya jembatan bisa melintas masih bisa dihujat nyawa sababna ajaib luar biasa atau bolak balik belok dirinya muter terus tapi lamun langsung dijawab budaya zikir subhanallah itulah kekuasaan Allah sanuan ila hujah innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun wallahu a'lam bimuradih apapun yang Allah kerjakan yang Allah kehendaki itu menurut kehendaknya sendiri kecil mudah bagi Allah kun jadi maka jadilah kita bagian daya bagian kaitan sareng rajaban mulai kaitan sareng kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diperingati ku urang dina wengi ieu eta kejadian Isra Mi'raj kedah ditampi ku iman heula nemel salurkeun kana logika lamun logika heula nu nampi mentong cek akal cek hati Nabi bisa ngampungkan gitu Amerika geng berangkat ke astronot miliaran dolar persiapan biaya ngadamel pesawat nu calarang di segala rupa can peralatan untuk memasuki ruang angkasa yang hampa udara apa Nabi Muhammad atau saya modal miliaran dolar apa Nabi Muhammad boga peralatan baju untuk memasuki ruang angkasa yang hampa udara apa Nabi Muhammad boga pesawat jangan ngapungkan itu aku geuning bisa sabab dari kahayang Nabi Isra Mi'raj kahoyong Allah pangamelan Allah dalam untuk dikerjakan ke Allah moal terjadi Isra Mi'raj subhanallah tadi atas karena ada dalam Allah ia perlu dipertegas akhirnya bisa juri-juri setan milu bijak memakai pakaian Islam ngaku Islam asup kalau belum umat Islam tapi jerona rampok iman ngacak-ngacak akidah umat Islam sok sana jangan ke bulan luar negeri ada jalan kitabnya numpuk menang beli di luar negeri gelar naga berendel sarjana Islam naga berendel datang ke Indonesia ngadon ngacak-ngacak akidah ngajarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad terjadi ruhnya saja Nabi Muhammad tejeng jasadnya dia jalan ngacak-ngacak iman ngajarkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul cenah tejeng jasadnya nah sababna alasanana yang mau mungkin Nabi Muhammad kan boga naon-naon barita ngebandingin janji Amerika mah kecil naonan astronot Amerika mah iya astronot sejati tanpa keluar modal sabarang acan lain kan saukur bulan miliaran planet dilewati oleh Rasulullah lain kan mengukur ke bulan tapi bulan nu digepayan ku Rasulullah dugi karena dampal pandangan Rasulullah ini mukjizat Rasulullah lamun aya di dia jelema berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul teh jeung jasadna diragukan keimanan eta jelema
lamun aya nu berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul henteu jeung jasadna, lamun kitu carana Allah apes teu kawasa. Ulah-ulah Isra Mi'raj Nabi Allah yang hancurkeun dunia ayeuna keneh tiasa kecil bagi Allah. Leres teu? Lamun aya jelema berpendapat Isra Mi'raj Nabi Muhammad ruhna wungkul henteu jeung jasadna, maaf lamun kitu carana surat Al-Isra salah eta redaksi. Kunaon Allah mempertegas di surat Al-Isra redaksi eta kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi henteu bi ruhihi. Atuh rek ruhna wungkul mah Allah ngaberangkatkeun rasul jasadna teu miring entos we tegaskeun dina Al-Isra subhanalladzi asra bi ruhihi. Terus kenapa memakai kalimat bi 'abdihi? Allah mempertegas. Bahkan diawali dengan kalimat tasbih subhanallah. Allah mempertarungkan sumpah dengan kesuciannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdun maknane ruh wa jasadih. Rasul itu seorang hamba, di mana hamba itu komplit, ada ruh, ada jasadnya. Lamun ruh wungkul lain hamba, jurig ngaranna. Lamun jasad wungkul ruhna teu aya, mayit ngaranna. Sementara Rasulullah masih hidup. Betul? Ruh dan jasadnya abdul, seorang hamba. Lamun aya jelema berpendapat ngaku Islam cinta Rasul, cenah Isra Mi'raj Nabi ruhna wungkul teu jeung jasadna, lamun kitu carana surat An-Najm salah. Sedangkan di surat An-Najm dipertegas ku Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kan Bu, soantena teu araoseun oge atuh niatan we zikirnya Allah supaya tenang ka kulina. Minta masakin boleh kita maksudkan di alus-alus orang, tapi kalau ngerengek dia urang dulu. Niatan Allah. Daki-daki gak pernah juara sih boleh kan daki. Kabupaten Karawang boleh juara hiji kan daki. Tahun 80 sih boleh juara hiji. Ingat peserta 100 peserta yang daki boleh juara hiji. 180 tidak akan bisa. Itu panas juara. Tidak ada apa. Soalnya kan apa lu usah-usah Dewan berita ya, jadi tak ada nilai. Gue kulit tidak makul kan, nilai mana lagi? Gue yang kita ya mengenai piada, kulit mah hidup beli seorang piala, tiba 50.000. Mereka itu seorang yang juara satu MTQ piala tetap aset mubadrak. Tapi kalau piala nak ayat ini mah alhamdulillah. Dan ayat dua negara kulit nomor ini. Susah amat yang juara, beli seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wallahu a'lam bimuradi. Shadaqallahul adzim. Allah mempertegaskan jalma-jalma kafir Quraisy Mekah anu teu percayain karena keberangkatan Rasul Isra Mi'raj ruh jeung jasadna, Allah dipertegas bahwa Nabi Muhammad ningali adep malaikat Jibril dengan mata kepalanya sendiri di mana di Sidratil Muntaha. Berarti bukan mimpi, Isra Mi'raj adalah nyata. Berarti lain ruhna wungkul tapi jeung jasadna Rasulullah berangkat, sebab dipertegas Rasul melihat dengan mata kepalanya sendiri adep malaikat Jibril di mana di Sidratil. Apa kurang tegas? Namun Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruhna wungkul teh jeung jasadna atuh mimpi aya kitu carana. Berarti salat 5 waktu hasil mimpi. Sementara Isra Mi'raj bukan sebuah mimpi tapi kenyataan dan merupakan mukjizat terbesar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu teu dipaparinkeun ku Allah kana nabi-nabi nu sanesna. Kenapa diberikan kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah manusia paling sempurna, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk bereskeun kaimanan sing kuat. Ulah kabawa kusakaba. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh sareng jasadna. Sebab sanes mimpi tapi nyata nu dialami ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nyapan ku akal teu ka hati, lain kudangeun akal, iman heula. Lamun iman tos nampi salurkeun kana akal atau ai tos nampi mah iman naon teh ka hati ku akal. Terjadi wae segala rupi perkara mustahil cek akal
bakal terjadi sabab lain dada melan nabi pada melan Gusti Isra Mi'raj sanes kahoyong nabi kahoyong Gusti atau berbicara tentang kemauan Allah di Al-Quran dijeblakeun fa'alul lima yurid. Wallahu a'lam bimuradi. Apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri, kecil bagi Allah, mudah bagi Allah. Subhanallah. Enak tawaka Isra Mi'raj ibu, ekna kurang ku akal ku logika, hirup kurang teu ka hati ku akal. Rekna wasimpuring. Pernah kurang hirup ngalaman ngapan di jero beuteung indung pernah? Pernah teh? Sabaraha bulan? Sabaraha bulan ibu? Cek ibu sabaraha bulan? Salapan? Bapak-bapak suka apa dia menjelang ngalongok suka? Beda ya bapak-bapak ini kok robek kabeh yang hamil. Kumpul sok jarang aja. Ya Allah ya. Sabaraha bulan ibu? Leres 8 bulan eta orang pernah ngapan di lebet patuangan ibu leres. Coba dicek ayeuna. Hamil sabulan emang tos ngapan eta orang kaya? Itu bohong tuh. Salapan geus kurang hiji kan. 2 bulan hamil aya. Geus ngapan? 3 bulan. 4 bulan. Dihirup geus ku Allah mulai usik hirup eta budak di lebet patuangan ibu. Opak naik ka 5 leres ibu. Nyaleh kukuring can pernah ya opat naik ka 5 bulan ditiup geruh ku Allah mulai usik eta budak leres peluntung ka belah katuhu mendiri weuh kasalaki bapana geus 2 minggu budak teh di katuhu wae ulah laki karawang masuk kayak gitu tapi mitos sekarang 8 bulan hamil budak dikencak wae bapana aya nama dikencak wae tuh jadi lalaki teh awewe sapoe di ngajuru budak teh di tengah-tengah wae bapana budak teh di tengah-tengah wae setelah gede ke karena itu mereka tuh goreng kencak di tengah budak sehat gitu bae beres tapakuran budak logika ku akal kahaltos teu akal bisa usik hirup usik eta budak dilebet patuangan ibu bari tempatna sempit leres legaan mana jeung dreum jeung gentong sakitu lilana 6 bulan berarti lamun ti 4 5 6 7 8 salapan 6 bulan usik eta budak hirup di jero beuteung indung ku akal teu kaudah bari tempat sempit ulang-ulang 6 bulan bapak nyobaan isukan gentong hiji asup karena gentong karena dreum tutupan siram tong 6 bulan bapak mah saminggu we nyoba sok hayo ngek-ngek ieu 6 bulan orok di jero beuteung indung bari sempit pabelit jeung peucit leres bisa napan sakitu lilana ku akal teu kahontal upami teu aya pada bulan Gusti Allah upami teu aya irodah Gusti Allah rek jalan mana napas cek akal eta budak ngapan di jero beuteung indung bari sempit emang apa tuangan ibu seueur jendelaan dan napas orok pada pantok gerbang hiji-hiji lagi perebut jeung bapana Allahul Mudabbir Allah yang maha pengatur sadayana diatur ku Gusti Allah subhanahu ayo bertasbih ayeuna tiap ningali dadamelan Allah ayat-ayat Allah ciptaan Allah hasil rajaban dibiasakan bibir mengucapkan subhanallah. Melihat pemandangan indah ketika kita ziarah di dalam bis melihat keluar indah pemandangan subhanallah. Sore-sore ada pelangi berwarna-warni di langit subhanallah. Ketika ke Pangandaran, ke laut, kemana saja kita piknik, main ke pantai, berdiri sejenak di pantai hasil rajaban tafakur subhanallah. Maha suci Allah, maha kuasa Allah, ngepas ngampar ke laut satungtung de subhan hasil rajaban kayak gitu deh. Lima boro-boro ningali kakawasaan Allah buset meni alus buset kata jelema cirina can rajaban aja aya besok gitu deh buset naon buset teh jos buset buset tak kuring paling tersek si jos buset
Mengacak-acak negara Islam di mana-mana si Joskus, menghancurkan Irak si Joskus. Tak kuring lamun nonton TV aya berita aya Joskus, kuring sok siap-siap nya kapelak. Toko Joskus beriwat bijil na TV, colok ciduhan TV na, gelap. Ya geuleuh kuring. Yang nama mabet na TV rusak. Kesel dari Joskus TV, pamit-pamit saya teh. Jadi didik punya saya teh. Di sakola indungna bangunna teh. Nah, pangjorok-jorok nangaran di dunia si eta. Jorok si eta masih Joskus mangaran teu gaul indungna. Nangaran pangjorokna pangporno-porno nangaran si Jos. Kan jorok eta. Tra kubus Jos. Jos. Walkus lamun teu. Nah, biasa. Kopi mimit ya. Bang jorok-jorok kan ya sih. Hadirin rata-rata rahimakumullah hadza wa iyyakum. Yuk urang tarik lalaunan kesimpulan atawa hikmah. Sing kuring moal ngabahas sebab musabab Isra Mi'raj. Sabab nu apal sabab iwal tinu ngadamel sabab nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Aya menjelaskeun sababna cenah bahwa aya pertentangan langit dan bumi. Sebabna cenah pedah Rasulullah teh keur failit, Rasulullah teh keur ngalangsa diangkat derajat ke Allah seueur menjadi penyebab dan jelas nu apal sebab terjadi Isra Mi'raj hanya yang membuat sebab yaitu Allah Subhanahu dan ku kejadian Isra Mi'raj seueur hikmahna eta hikmahna naon asep hikmah nu kahiji quwwatul aqidah aya kekuatan akidah aya kekuatan iman aya kekuatan tauhid aya kekuatan ma'rifat wau ka Allah. Bahkan di pelajaran tauhid macam ningkatkeun kekuatan akidah urang ka Allah ka ma'rifat urang ka Allah tahapan-tahapan ma'rifat pun dipelajari hiji aya nu disebut ma'rifat bil asma wau kana nami siapa Tuhan kita Allah eta rekamkeun kalimat Allah karena cepil-cepil mulai kali supaya timbul kekuatan iman kekuatan akidah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah eta ma'rifat bil asma. Pantas diajarkeunnya orang lahir maka diadanan di komatan leres aya ti nabi teh asep disebutkeun bid'ah cenah kitu teh maaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal banyak riwayat mengatakan ketika Rasul lahir disaksikan oleh para nabi, disaksikan oleh para bidadari surga, disaksikan oleh Siti Maryam, Siti Asiyah binti Muzahib menjadi bidan-bidannya Siti Aminah. Begitu lahir Rasul, Mekah gelap menjadi terang benderang, maka bergemuruhlah di langit suara takbir nu dikumandangkeun ku para malaikat rahmat di langit menjemput kehadiran Rasul. Para malaikat takbir Allahu Akbar Allahu Akbar di adanan. Urang teh lain turut munding bari ngais Allah bapana indungna maca sholawat Rasul ge di sholawatan ternyata. Ketika Rasulullah bayi digendong oleh eyangnya, akinya, saha akina Rasulullah? Sayyidina Abdul Muthalib dicarak toab ku Abdul Muthalib. Rasulullah kira orok digendong dina gendongan Abdul Muthalib dibawa toab ngelilingan Ka'bah. Apa yang dibaca oleh Abdul Muthalib? Sallallahu alaihi Mustafa diberi di Abdul Muthalib itu nyebatnya Mustafa Rasulullah ya Mustafa. Bahkan Rasulullah dari pasihan nami itu Abdul Muthalib dengan Muhammad.
Nah Muhammad teh Syekh Jainuddin dinamian Muhammad ku Abdul Muthalib sebab Nabi Muhammad akhlakna terpuji. Jadi Muhammad itu dimaksudkan liman kasurat hisaluhul hamidah cek tafsirna. Kunaon dijenengan Muhammad sabab tingkah lakuna terpuji Rasulullah. Bahkan dipanggil Ahmad, usaha ku para malaikat langit dipanggil Ahmad Rasulullah. Ketika Rasul Mi'raj naik kalimat kahiji, para malaikat mengucapkan salam ke Kanjeng Rasul. Ahmad ya Habibi salamun alaik. Nyebutna Ahmad, makanya dijeret we hadis Rasulullah meninggalkan innali asma'an ana Muhammadun wa ana Ahmadu wa ana al-mahi wa ana al-hashir wa ana al-aqib wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Ngaran kaula teh loba Rasulullah, ngaran kaula Ahmad, kaula ge dipanggil Muhammad, kaula dipanggil Al-Mahi. Sahabatna Rasul Mahi ya Rasulullah, Rasul ngawaler alladzi yamhullahu ta'ala bil kufra. Mahi penghapus. Si sahabat jelema nu nyebut-nyebut ngaran kaula dasarna cinta iman ka kaula, maka dihapus kakurangan Allah. Hebat-hebatna jenengan Rasul. Wa anal hasyir, mal hasyir ya Rasulullah. Apa yang dimaksud hasyir? Rasul ngawaler alladzi yahsyurun nas ala qadamai. Pengumpul si sahabat zaman iman nu cinta ka kami, maka bakal kumpul di yaumul mahsyar di hadapan kami. Termasuk orang sadayana amin. Sehingga kumpul di badan Rasulullah. Wa anal aqib, kaula al aqib. Mal aqib ya Rasulullah. Wal aqibul ladzi laisa ba'dahu nabi. Aqib penutup penyempurna, tidak ada lagi nabi setelah aku. Maha bisa ngaku-ngaku di nabi. Habisnya ya Rasulullah. Sok sengaja ngaranna ge sarua Ahmad. Bu Ahmad tuh pindah. Musadek di Bogor, Ahmad Musadek ngaku nabi. Ngomong orang wahyu di malaikat Jibril di Bogor. Kuring sering ceramah ke Bogor, tah menang wahyu. Mun tales menang. Tales Bogor. Mun ka Sumedang menang tahu wajib tetap. Mana aja akhlaknya siapa jadi sepuluh. Atau mohon si kuring tadi datang ke haji akhlaknya geus riweuh tadi di dapur gegerewekan. Asa bubarok datang bulu neangan kardus tadi nyarios sakit. Coba kardus jangan wadah tahu merenang. Ke haji akhlaknya itu terus masak saya pamisawe. Serius terus mahus dia mengemutan. Bohong gak ini bohong. Tolong yang apa deh. Serius berarti ya? Nuhun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bu, Pak. Bu. Rasul ge di shalawatan leres. Rasul ge di adanan. Eta teh hiji pelajaran jak urang umatna. Ngawawuhkeun urang kali ka Allah dari sejak dini. Nu pangheulana direkamkeun kana cepil urang kali teh kalimat Allah ma'rifat bil asma wawuhkeun kana nabi. Siapa Tuhan kita? Allah. Mata sepuh kapungkurna hebat pelajaran jeung didikanana. Nyai urang kali orang oge diajakan ngobrol teh Allah ya Rasulullah. Bari ngobrol jeung orok sepuh kapungkurna kitu. Ibu kitu teh aya. Orok di mandian di kayu putih hati bedakan di sedor di sifat ketika babak belur kabangan budak. Panggo ku indungna sugan rek ngawuhkeun ka Allah ka budak langit dari di polototan anak ayu make nanya anak saha ku anak siang baru dia kawan anak ayu ku katep deui sok aya dieu sok aya punya tak dibahas ge aya kanak sorangan make tatanya anak satu orang jadi hurang-hurang orangnya gak bingung cek orang aku anak sana bingung dari aku gua bicara tidak betul cek salah gitu ke anak temenan nanya gitu bapak lagi saluarnya sok itulah balik di mana-mana bapak sonok ke anak yang panggil ketika imah buru-buru dibuka pantau anak-anak
keur menjeuna bisa leuleumpangan bari capetan bapak nangagua anak tah ieu nyoba budak geus bisa ngomong eta budak ngajawab bari tutuju ka bapana anak iya was bari teu gitu pokoknya apa kita tanya anak saha cek anak iya itu bapana terus lumayan bawa kita ya bawa balik bisa nunangan menang-menang anak AA tapi lumayan eta ilmu pasnya bener kuring balik di mana-mana pun bojo manyun dan pundung di tengah imah cek kuring naik kan dia kedap aya perlu teu nyampeur teu cek kuring kumaha nu barangan aya ingat kan nya kuring nyampeur kan ka pun bojo nu keur manyun pundung dodowan kuring pas harapan pun bojo kuring ngadoa anak ka koeng-koeng anyun kapun bojo keur manyun langsung langsung galak-galak budak-budak tapi ka marosot sami katincak apa keur ibu apa teh nya bisi keur ribut jeung caroge manyun we kak kunaon sih cicing caroge urang manyun we eta ubarna ibunya tuh cai kopi asaukeun ka caroge anu keunangan bari ibu ngaku koeng-koeng hideung pasti ibu dicapok langsung ya Allah ya Rabbah beda ceramah umum ieu mah beda jeung ceramah rutin ceramah rutin mah minggot eta mah bahasan-bahasan pokok yang nyampurnakeun ibadah sapopoe ulah dicampur-campur sisiliat ya yang bahasan pokok mah jeung dina ceramah rutin minggon mah nu hadirna eta-eta keneh beda sareng rajaban muludan rajaban muludan mah disebutna ceramah syiar dianggapna vitamin ieu mah jang penyegaran sabab ieu kieu mah nu tara ngaji ge datang ayo nu tara ka masjid ge nongol rajaban benar maka kudu dibere bunga sugan balik ke rajaban kebuka hatena isukeun ada yang terjamah isukeun ada yang rutina amin ya Allah ya Rabbal dapat ceramah syiar kieu dibere serius tuh katakan soca tunduk kira aku kuring jauh-jauh di Cikampek mama tahan sare nah ibu bapak nu geus tunduk atau kadang rek sare-sare heugah itu nana bahkan kuring mah resep lamun kuring ceramah nu hadir sadaya sare jadi kuring balik teh kanyahoan nu penting panitia ulah sare eta nu penting mah eta sabab lamun panitia nu sare bahaya ka kuringna trauma kuring pernah terjadi di odang ka Indramayu kuring ceramah di Indramayu 2 jam gegerewekan beres ceramah turun nanya ke protokol panitia mana tuh ada penimana cenah kursi keur riuk sare kuring nyampeurkeun ka budak eta haji panitia budak bari ke geureuceungan tugas beres balik ka Cikampek panturak ngacek eta cek haji balik ke geureuceungan nuhun dek diuk sare deui atuh kuring ngahulang maksud lo sampeyan jawab ieu cek kuring nang tuh wae igeu nu sare era kuring nu sare nya balik maksakeun kuring nyampeurkeun kana mobil nya ada kana mobil ge lalaunan leumpang da karep-karep aya nu mudan panitia belagu-belagu teh kana mobil ge ngahaja dilautkeun leumpang tapi kana mobil mah supir lalaunan nya mau mobil cek supir kunaon macet pantulannya kudu buru-buru cari ongkosan supir kagua bahaya dong ya iyalah eta supir nurut dalam kuring teh mah supir moal meunang berarti maka supir ge sadar moal mobil lalaunan baik kuring ngalieukeun kaki kaki sudah aya motor panitia muda teu aya hancurlah hatiku disalit kajian tenan jamaah nu biasa berangkat syariatan di Hongkong hakikatnya izin Allah yang telah balik ke Mekahna dipoyokan karena kutakannya lu haji kosasi datang udah ongkosnya dikasih katukeun bae itu haji Nurdin udah dinas main nama berangkat ke kagawean jeung bosna biasa atukeun bae udah jadi masalah gitu
itu Haji Mansur. Ya halamannya digusur pakai pelebaran jalan gitu pakai ke Mekah itu kan halaman itu mana yang lain itu Haji Wahyu sawahna kayu Masya Allah kita ngeledek batu itu pintar itu mah Haji Tawar buka kebun nama di sisi jalan dibeli ke Telkom di Jalan Tawar duit tadi pakai ke Mekah tapi Haji Tawar kita ngeledek batu ngarandi batu kuring sok membingungkan ke jelema gitu kumaha lamun aya jelema tetangga dulu bari urang berangkat ke Mekah hasil tina ngajualan pupuk kandang dikumpulkan tapi gak bisa ongkos ke Mekah hasil tina jualan pupuk kandang piru balik di Mekah aku disebut Haji Tai ulah gitu lamun batur menang kanikmatan orang giring bung siapa tahu keberkahan selanjutnya berpihak kepada kita amin bisa wae sabab menantu kenana Gusti Allah gaduh lagi Allah cek Allah kudu berangkat jalan ti mana jadi bisa ngahalangan cek kayak lagi akan hayang ke Mekah meh sare geus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik tuh si Sulam bisa berangkat tina dagang bubur si Sulam coba ibu jeung bapak kitu kalau dia we udah dibaca kira meh sare datang puting beliau tengah putih mulak puting beliau di kamar dari kakak bawah ibu jeung bapak jeung tempat tidur kakak layangan gerak-gerak di Mekah bisa begitu udah tecer ibu di mana kalau bertawaf kalau udah ke salah ke kecil mah kan orang tadi Mekah ini akan benar biasa kita oh ini benar aja miluan toa atau ribu kan misalkan yang bingung dinya misalkan yang ribu nomor 2 jelema eta da ihrom na beda spray dipakai ihrom bisa we teh dengan giliran balik keruas bingung teka aku ngadeukeutan ka jalan teka aku ngadeukeutan Sumedang teka aku udah daftaran itu macam lirik deui wa di Mekah kadua di meta deui angin atuh diijabah ka bawah deui angin terang-terang dari Pangandaran tah gitu ulah ngarep-ngarep begitu ulah nu penting mah menang izin Allah gampang rezeki bisa ibadah ka Baitullah bisa haji bisa ziarah ka Rasulullah sok tuturkeun bismillahirrahmanirrahim Allahumma rzuqna ziyaratal haramain bi hadhihi sanah wassanatil atiyah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin sing anu dijabah insyaallah amin cenah daftar ayeuna nungguan 10 tahun 20 tahun teu jadi masalah nu penting nasibna sok lamun Allah nganasibkeun buru-buru berangkat moal bisa ngahalangan leres teh sok loba putus asa teu sabaran daftar ayeuna kudu nungguan 10 tahun maot mantel dicanak deui eta artosna dianggo umroh diumrohkeun sedengkeun dina rukun Islam teh aya umroh aya ge haji rukun Islam beda kitu asep haji jeung umroh atuh ka beda aya naon masa jadi lu masih ganti campur bahaya jadi nalak-nalak buat kaki tadi ada kekuring dengan ini dan ceramahnya dia ada di nakadus kan tadi ya nggak boleh pas kupingnya deh ibu pak ayam nasi bayam ayam nara nasi bayam insyaallah sing nara nasi lain kan kasakadar dinasib dan bisa mulu dan unggul jeung rajaban unggul tapi sing nasib tiasa ziarah ka makbarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayang ngadu murang kali saleh ibu bapak hayang hasil
Rajaban barudak bere kekuatan akidah wauhkeun budak ka Gusti Allah dengan cara ma'rifat bil asma wauh kana nami. Siapa Tuhan kita? Allah 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 Allah. Cukup ka Allah unggul ngawauhkeun anak asep henteu. Murangkali sekaligus harus dikenalkan kepada nabi pilihannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sababna teu sah jelema syahadat ka Allah, teu syahadat ka Kanjeng Nabi. Leres. Teu sah jelema nyebut la ilaha illallah tapi teu dibawa Muhammadur Rasulullah. Kedah dicandak Muhammadur Rasulullah. Teu sah salat naik jelema lamun teu nyandak jeung Kanjeng Nabi. Leres. Kenalkan budak Kanjeng Nabi. Tadi tidak ma'rifat bil asma, kenalkan karena Nabi Allah, bukan duana ma'rifat bil asma, kenalkan karena Nabi Kanjeng Nabi. Siapa Nabi kita? Nah, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Nabi terakhir, daya dari Nabi sabak dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Rasul terakhir, daya dari Rasul sabak dan Nabi Muhammad. Namun margina Nabi Muhammad diutus sebagai manusia pilihan Allah. Nabi terakhir itu sebagai penyempurna sakabeh syariat para nabi, para Rasul Allah. Kullu syari'atin mansukhatun bi syari'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakabeh syariat para nabi disampurnakeun ku syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da di syariat itu berlaku hanya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cara nguatkeun keimanan supaya ulah mantap keimanan ka Kanjeng Nabi. Ulah Nabi kakabawa ku sakaba-kaba teu umur kalimat tegeuran keinginan di mana di akhir zaman keberadaan baru geus ditinggalkeun ku indung bapana lepas tina bimbingan indung jeung bapana torojol aya jurid nyeluri setan milu bijak rampok iman nuak-nuak deui Nabi supaya kuat kabentengan ieu budak wau ganti ayeuna siapa Nabi Muhammad itu perjelas ka budak supaya teu umur kalidot tegeuran keinginan di mana nuak deui Nabi ge budak geus mau percaya Nabi terakhir Nabi Muhammad titik harga mati tidak ada tawar-menawar gitu. Carana tanamkan kecinta kepada budak urang ke Kanjeng Nabi dengan cara memperkenalkan siapa sih Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan Allah yang paling sempurna. Keberlebihan saya nyaris gitu ente aya buktina faktana aya Nabi Muhammad manusia paling sempurna. Mana tanda kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hiji tanda kesempurnaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namina Kanjeng Nabi teu tiasa ditebihkeun sareng Nabi Allah. Setelah nama Allah pasti ada nama Muhammad. Betul. Setelah menyebut nama Allah pasti menyebut nama Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna kunal asep eta Nabi Muhammad namina teu tiasa tebih sareng Nabi Allah. Itulah tanda dua nama yang saling mencintai. Allah sangat mencintai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sangat mencintai Allah. Makanya namanya tidak bisa dijauhkan dengan nama Allah. Contoh logika, baheula aya presiden Soeharto, istrinya Pak Harto saha? Setiap nyebut-nyebutin aneh Pak Harto dibawa wae leres. Tidak bisa dijauhkan. Selamat datang kepada Ibu Hajatin Soeharto. Kunaon nyebut-nyebutin Soeharto kudu dicacangkan sabab Ibu Tin sangat mencintai Pak Harto sangat mencintai Ibu Tin. Makanya dua nama itu tidak bisa dipisahkan. Itulah tanda dua orang yang saling mencintai. Lalu nyebut aing saling mencintai. Datang deui Ainun Habibi itu pasti apa? Kunaon setiap nyebut Ibu Ainun Habibi dibawa sebab Ibu Ainun mencintai Pak Habibi sangat mencintai Ibu Ainun. Betul. Kenapa dua nama itu tidak bisa dipisahkan Ainun Habibi? Itulah tanda dua orang yang saling mencintai. Datang deui Ani Yudhoyono. Betul. Setiap nyebut Ibu Ani Pak Yudhoyono dibawa sebab itulah tanda dua orang yang saling mencintai. Datang deui Rahimatul Maryam Mubarak. Wow. Kunaon nyebut Rahimatul Maryam Mubarak dibawa sabab Rahimatul Maryam pamajikan kuring sarakina Rahimatul Maryam. Kunaon eta ngaranna ditempelkeun wae itulah tanda dua orang yang saling mencintai. Yang nyebut aya.
tentu sekaligus kan. Dua nama yang saling mencintai. Ibu, upami nami ibu direndengkan sarang nami cara gaya ibu bangga kan? Jawab. Wih. Seneng ke? Kuring naros ibu cinta ka caroge karena nah. Hah? Kasih? Banyak uang? Apa jabatan? Karena nah. Dijawab oleh istri yang soleha, saya mencintai suami karena suami saya punya perhatian untuk ibadah. Ya Allah, hebat hebat. Ketika aja tengah Quran itu berbicara oke. Coba nyanyi bagian tulis mana Quran di kamar akan canakan dia akan cangguk di kumang ngosnya coba. Baca Fatihah, bisa benar tajwid jeung makhrajna dibenerkeun ku akan ayeuna. Kitu teh cara oge ibu. Coba nyanyi akan hayang ningali wuduna bisi salah wuduna sababnya itu tanggung jawab akan itu pemimpinna bisi dipentah tanggung jawab di hadapan Allah. Coba wuduna kena kieu-kieu dia akan pernah belajar fikih baheula pernah ibu dipariksa kitu bicara ge jawab. Itulah suami-suami pengkhianat berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Ya Allah ya Rabbana. Pak lamun abdi bapak digabungkeun jeung abdi bojo bapak seneng teu? Hei kecintaan bapak mah ya. Bapak cinta ke istri karena naon? Dijawab ku bapak, saya punya istri, saya mencintai istri karena istri saya punya rasa malu dan pemalu. Malu kepada Allah, malu kalau nggak sujud sama Allah, malu kalau nggak tolong ilmu, malu kalau nggak sedekah, malu kalau nggak menuntut aurat. Itulah istri yang dicintai. Sahabatnya guys, sejak mana istri lebih ke era ibu? Enak teh istri lebih ke era. Mata musibah terjadi di mana-mana akan mengundang ke AWW. Mengundang bencana datang ke AWW. Ya rafa'ullahul haya'a minan nisa. Leungit sifat enak AWW. AWW zaman ayeuna leungit sifat erana lamun marake calana dosa lakina. Jadi wow nggak kue ribut yang salah kita perlu calana hiji-hiji para wandalo lobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina. Ribut akina umat isuk reka sawah lieur nengan kolor leungit. Eta dipapake ku incuna si Reni, si Nopi, si Dewi, mararake. Oh si Aci, si Ocah mararake. Si Yuyun, si Icung, si Ngkom mararake. Majarkeun teh model gaul, nyieun erok teu diukur, makena paluhur-luhur, da hayang katempo. Saudara begitu saudara? Ya Allah ya Rabbana. Jilbabna dibeungkeut bajuna kos lepet calana merecet hayang katingali. Gini kaset tadi terus ke angkat kaset aku yes, ada bagian haji aklani itu. Ya Allah ya Rahman. Saya begitu salah. Justru ya KR Bapak mencintai istri karena istri punya rasa malu kepada Allah. Bukan karena kecantikannya, bukan Pak. Bukan karena kecantikannya, bukan. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan istri yang punya malu. Dijawab ku ibu, bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati, cinta karena dasi akan segera basi, cinta karena gincu akan segera layu. Leras. Ya Allah ya Rabbana.
Bingan sekali deh. Kenalkan barudak ka Kanjeng Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad manusia paling sempurna. Mana tanda kesempurnaan Nabi Muhammad? Pertama, namanya tidak bisa dijauhkan dengan nama Allah. Yang kedua, kehebatan dan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW yang kita peringati Isra Mi'rajnya yang kedua adalah nama Nabi Muhammad, nama yang paling sering disebut-sebut setiap saat oleh orang-orang yang beriman. Betul. Daya dei nami hamba Allah anu paling sering disebut-sebut ujaran para iman setiap saat hanyalah nama Nabi Muhammad. Tingawitan jalmi ngahudang kepada Ustaz subuh gegerewekan jam 5:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyur. Buka kacarai. Ayo subuh berjamaah subuh. Sallu ala sayyidina di tengah-tengah masyarakat di kersarana kena tiba geus anu gegerewekan manggil-manggil ka Kanjeng Nabi terus. Aya di belah itu masjid subuh gegerewekan Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun sadesa aya 15 masjid 15 urang geus gegerewekan ngagero ka Kanjeng Nabi. Rojol DKM Kiai dararatang jamaah dararatang ke masjid RT ke datang deui da RT narajin. Kiai ningali kana naon kana jam dinding di masjid geus waktuna adzan cek Kiai teh adzan teh eta waktuna adzan dicacanak teh ngaran Kanjeng Nabi disebut-sebut deui teh disebut adzan teh nyanyanak ngaran Kanjeng Nabi teh jadi eta adzan da RT adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta kedengaran menawe ada dijudut pundukna atuh kanggo kiai stop cek teh kunaon kiai main stop wae batur geungeunang adan maaf teh pasporna kurang pasporna kurang naon ente tadi syahadat ka Allah tapi teh syahadat ka Kanjeng Nabi langsung hanya ala sholat wae teu dibaca kitu kan kena virus teh kudu diinstal ulang jeung kana lamun teu diinstal ulang bahaya kan virus kana folder nu saja ulang syahadat diulangi PRT asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat ka Allah syahadat ka Kanjeng Nabi lamun dina komputer mah klik di enter bijil dina layar komputer selamat datang Anda berhasil paspor napas Adan Nabi Muhammad kedah dicacangna beres adan mah beres benar mau nyebut-nyebut ngaran Kanjeng Nabi masih iraha ketika menutup adan para jamaah mulai di masjid ngangkat pandangan ngadua sabada adan maka dina doa dicacangna deui disebut-sebut ngaran Kanjeng Nabi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad lil wasilah beres pangadua barengan beres mau nyebut-nyebut deui asep masih iraha koma Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna beres makomat mana mau disebut-sebut deui masih iraha salat ketika kunut dibaca ketika tahiyat dibawa leres at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna beres salat beres kan mau nyebut-nyebut deui masih iraha ketika imam menutup doa wirid sabada salat Rasulullah Muhammadin bahkan memang doa disebut-sebut Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafiina karibina wa maulana Muhammad beres doa geus berenang
Asep mau nyebut-nyebut deui masih iraha ketika imam nantung beres tutup doa sasalaman silaturahmi jeung jamaah nemeh keluar ti masjid dibaca ke sasalaman sallallahu alaihi Muhammad terus disebut-sebut leres aja nu ngajuru disebut-sebut Kangjeng Nabi diadanan orang leres nu maot disebut-sebut deui Kangjeng Nabi mayit asupkeun ke sareng kolong kubur diadanan di komat leres teh pernikahan anu nikahkeun disebut kerenyunatan marhaba dibaca leres inilah kesempurnaan Rasulullah SAW namanya selalu disebut-sebut setiap saat mana deui Asep supaya tambah kuat kekuatan cinta ulang ke Kangjeng Nabi moal kabawa ku sakaba-kaba bahwa Nabi Muhammad Nabi terakhir Rasul terakhir titik katilu tanda kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam can digelarkeun ka dunya can lahir ka dunya Nabi natos terkenal ieu hebatna Rasulullah benten jeung urang aya urang mah terkenal santos lahir leres teh urang mah terkenal teh sabada dilahirkeun aja putra aja teh istri pamit istri sanamina Noviati gini Noviati kan November lahir ngiji masih Desi dari Desember jadi ini mana si Yuni udah bulan Juni kan lahir jadi si Oktaviani udah Oktober jadi berenang si Mei udah bulan Mei hiji deui berenang si Januari udah bulan Januari meh nama lahir jadi Maret udah bulan Maret berarti Maret bulan Maret ya Allah ya Rabbana nah neng loba umat Islamnya make ngabanggakeun ngaran dewa Romawi paneta teh dewa kafir ibu Januari nepi ka Desember teh dewa kafir dewa Kristen nu disembah ku orang Kristen Romawi Januari tidak dewa Janus kedua Februari bulan suci Kristen Romawi kuno bulan suci Februari Maret dewa perang dewa Mars April dewa kecantikan Afrodit Mei dewa musim semi Maya Magista Juni dewa perkawinan dewa Juno Juli Agustus Kaisar Kristen Romawi kuno Julius jeung August Septa Okta November Desember nama-nama dewa kehidupan kuno ngaran dewa kafir ditempel-tempelkeun di anak pirang anu ngaku umat Rasul bahkan jadi tragis diramekeunana tahun baru kafir ke orang Islam di Desember ke Januari tapi giliran pergantian tahun Islam 1434 Hijriah 1435 Hijriah loba anak-anak ustad teu hafalin tapi pergantian tahun kafir tahun Kristen anak ustad meuli tarompetna meuli 5 ini meuli petasan segala rupa milu begadang nungguan jam 12 tengah putih milu ngitung bahkan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tetot petasan Jakarta malam tahun baru Masya Allah nu dunggem nu maksiat nu mabok musik semalam sunduk di tengah peuting geus ager-ageran nu mabok malam tahun baru Januari akhir Januari awal Desember digiringkeun ku Allah cai banjir ke Jakarta anak usia dibor datang berteguran ti Allah sarerea kabage terus salah kaprah picik jelema lamun dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai aing doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha datang berteguran ti Allah kabeh kabagian rugi satu makan nangka semua kena getahnya betul Karawang banjir teu musyawarah banjir teu pilih kasih caranya banjir musyawarah di Karawang sugan cek banjir belok-belok imah kiai da maliwat tapi bisa imah kiai ge kakeueum teu ngarugikeun batur cek saha rugi sararea kiai teh kata karekeran kana suhunan imahna make kolong nya sarungna ka banjir sararea kabage ya Masya Allah saya kategoran di Allah sararea kabage
Kunaon loba umat Islam bangga karena ngaran-ngaran dewa. Bahkan nepi kata apal umat Islam karena bulan sorangan. Sok karena bulan sorangan cara apa? Tong budak ilmu bapak kita kapan? Sok bulan kahiji ilmu naon Islam. Pakai jauh-jauh kan salah. Muharram kira matahari salah tuh. Muharram beres Muharram. Safar beres Safar. Mulut. Ieu nu ngareksa kalender ieu. Dina kalender Hijriah teh aya mulut aya ge Rabiul Awal. Aya mulut maka jadian ngaran bulanna Rabiul. Dina bulan Rabiul Awal aya Maulid kelahiran Kangjeng Nabi. Bulan Rabiul beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Akhir. Beres Rajab. Jadi itu nguruksa kalender Hijriah itu Sya'ban udah tapi ka impres jadi rawah Sya'ban teu aya ajaran ti Kangjeng Nabi doa surat Allahumma barik lana fi Rajab wa Rawaha Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa Rawaha Sya'ban beres Sya'ban Ramadan ayo puasa mah pada meladana ngaran bulanna Ramadan daya na kurang sebenarnya kalimat syahrul puasa aya syahrul Ramadan beres Ramadan Syawal beres Syawal salah deh pakai Zulqa'dah beres Zulqa'dah Zulhijjah bulan sorangan pebulit ini PR berat beres aja banyak. Ayo tulis bulan-bulan Islam jeblak di tengah lima baru udah cenah baca sama poe. Ini mah bulan kita yang harus kita banggakan. Gitu lah. Cenah bangga cicing Islam ada bulan. Hari ini wangi. Mata pantas zaman ayah budak kuliah semester 4 teh apalin padu wudu aja. Kuliah mana semester 4. Teu apalin padu wudu, masya Allah tragis. Ayolah. Ibu bapak sadaya nu kudu jadi emutan urang. Hei urang pariksa nepi ka mana barudak pengetahuan kana Islam. Terutama kenalkeun ka Allah, kenalkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kembali yang bager kasar cek hei. Nabi Muhammad ejang mulia, gali paling sempurna. Can dilahirkeun namina tos terkenal. Saha asep nu pertama mengenal ka Kangjeng Nabi? Nabi Adam tos kuningan. Ketika Nabi Adam dilungsurkeun di surga ka dunia. Nabi Adam dilungsurkeun di kota Bud India. Ngedepluk Nabi Adam di atas batu yang menghampar luas, sujud Nabi Adam nangis taubat ke Allah tina kahilapanana. Anu ngariwayat Nabi Adam sujud dari nangis teh 100 tahun. Nangisna Nabi Adam. Bari kuseur cai soca tiap saat bijil tina soca Nabi Adam ngalir kana sisi-sisi batu udah pakai sujud Nabi Adam bijil jukut hararejo di sisi-sisi batu subur eta jukut kasiram unggal dinten ku cai soca Nabi Adam. Terus malaikat ngusur kawantosan ka Nabi Adam baca istighfar ku anjeun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca bari sujud Nabi Adam. Dah yang buru-buru dihampura ku Allah. Ternyata masih can ditampi istighfar Nabi Adam. Akhirna gugah Nabi Adam tina sujudna. Penasaran istighfar sakitulilana dibaca can dijawab keneh ku Allah. Begitu gugah Nabi Adam brai socana bentak red ningali ka luhur tembus pandangan Nabi Adam. Ternyata katingali ayat kalimat begitu indah dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rewas Nabi Adam eta aya nami saur Nabi Adam ya Allah ya Rabb teu sembarangan eta nami ngarendeng sareng nami Gusti kecuali eta nami hamba Gusti anu paling dipika cinta ku Gusti. Saha Muhammad teh Gusti? Allah ngawaler ya Adam hada ismun min asma'i auladik. Adam ya Muhammad teh nami calon putra turunan anjeun. Jalmi Gusti leres ku mulia-mulia teuing eta jalmi can digelarkeun dohirna ka dunya geuning tos disiapkeun namina. Inilah manusia yang paling aku cintai sareng Allah. Mempertegas ka Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu. Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura kahilapan anjeun.
teu nyiptakeun Muhammad maka kaulah moal ngayakeun anjeun. Secara tidak langsung itulah perintah awal tawassul. Lamun aya jelema anti tawassul make ngaharamkeun tawassul bid'ah dolalah tawassul eueuh jadi tuna tawassul eta jelema bodoh teu ngaji sejarah. Ternyata awal perintah tawassul di Allah dipiwarakeun ka Nabi Adam. Nu panggeulana tawassul ka Rasulullah nyaeta Nabi Adam. Kumaha saur Nabi Adam? Ngorejak Nabi Adam gugah ngagiro ya Allah ya Rabb inni atawassalu bihadzal walad antaghfirli hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad hampura abdi nu jadi bapakna. Allah nampi tobat Nabi Adam sabada Nabi Adam tawassul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau siapa yang perintah lamun kitu tawassul dina Quran aya surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wallahu a'lam bimuradi. Jalma-jalma nu alariman tararak wa anjeun ka Allah jeung minta ka Allah al-wasilah dengan wasilah dengan perantara dengan tawassul. Makanya diperkuat waqaid al-wasail hukmul maqasid. Wasilah adalah hukum untuk mencapai maksud. Asa kubarok mal buru-buru nepi ka Sumedang lamun teu wasilah nganggo kendaraan. Coba lempang asa kubarok di Karawang rek irahan nepi ka dieu. Terus butuh wasilah butuh. Rumasa ulama loba kotor loba dosa ibadah ge can bisa khusyuk. Ai minta ka Allah hayang buru-buru diijabah atuh jadikeun jalmi nu dipika cinta ku Allah wasilah ku urang. Leres mantak guru urang mah ngabejaan ka urang ngajarkeun anak alus barang penta ka Allah make tata krama make adab make sopan santun teu langsung robbana wae tapi dimimitian ku kalimat wasilah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bener teh? Eta teh kalimat tata krama sopan santun aja gitu. Mantap ulama-ulama baheula ulah ditinggalkeun. Sok sanajan bijil ulama modern gelarna galalede bari galede ka ulama baheula. Majarkeun cenana agama make ulama, ajaran baheula mah geus kuno. Maaf. Wajah sholat urang lamun teu aya ilmu ulama baheula leres. Mal wauh ka Allah, mal wauh ka Rasulullah, mal wauh ka para habaib lamun ulama-ulama baheula leres. Inna khaira kullahu bil ittiba min salafin wa inna syarra kullahu bil ibtida min khalafin. Maaf, jangan tinggalkan ulama-ulama yang dulu yang telah mengajarkan kita kenal kepada Allah dan Rasulnya, karena itu lebih baik buat kita. Saksana jangan bijil manu alalanya kira-kira nyasarkeun ka ulama tajong begitu macam ulah diterima. Ngabahayakeun gitu. Mulut make rek dieuweuhkeun raja rek dieuweuhkeun sarua teh ngacak-ngacak proyek kiai. Atau mau balik jadi nganggur aja gitu cara. Coba mobil can lunas. Atau mulut raja atuh sesakeun tahlil mah hiji lumayan eta. Bisa letik-letik oge lumayan. Dan gitu masalahnya, urang kidia dapat lain kayang urang sorangan nuturkeun langkah-langkah ulama-ulama Allah. Lalu saya perayaan waktu ayat di Rasul pun tanpa ya sejarah yang muatan iman akidah urang. Rasul can pernah ngayakeun rajaban besar-besaran kieu make tenda make panggung sound system kameramen can aya. Atau Rasul nyewa ka mana harina. Leres teh. Ai peringatan mah geus aya cek saha bid'ah. Tinggali kalimat peringatan apa perayaan peringatan atau bid'ah ayat di Rasulullah. Rasul wih rajaban Isra Mi'raj panyarioskeun pangalamanana Rasul di payunan Abu Bakar Siddiq di payunan Siti Fatimah sampai nangis Siti Fatimah mendengar cerita Rasulullah Isra Mi'raj. Apa itu bukan peringatan? Itu adalah peringatan. Ngan pedah teu dirayakeun ku Rasul teu pake tenda teu pake panggung teu pake sound system gitu. Leres teh iya masalahna. Nah, perayaan anyar ayana anyar. Ya sejarah selama Rasulullah jumeneng dengan kawat atas Rasul tahun 633 Masehi can pernah ya perayaan rajaban besar-besar.
naik khalifah kahiji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq jantan khalifah 2 tahun 3 bulan 10 poe, wafat dina tahun 13 Hijriah. Can pernah aya perayaan Rajaban besar-besaran. Naik Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab jantan khalifah 10 tahun, wafat dina tahun 23 Hijriah. Tragedi mengenaskan. Umar bin Khattab keur salat di masjid, datang penyelundup kafir Palestina masuk ke masjid, ditusuk Umar bin Khattab keur salat, wafat Umar bin Khattab. Can aya perayaan Rajaban. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jadi khalifah 12 tahun, wafat dina tahun 35 Hijriah. Can aya perayaan Rajaban. Kabur wafat Utsman bin Affan. Sabab terjadi tragedi lebih mengenaskan. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin Gusti Abdullah bin Sabah. Membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dipotong kedua tangannya, dipotong kedua kakinya, lalu disembelih Utsman bin Affan. Subhanallah. Perjuangan keras para sahabat. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah 5 tahun jadi khalifah. Can aya perayaan Rajaban besar-besaran. Kabul wafat Ali bin Abi Thalib. Dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah. Setahun jadi khalifah Sayyidina Hasan. Can aya perayaan Rajaban. Wafat Sayyidina Hasan, diracun ku lawan politiknya. Kekejaman politik terus terjadi, tiba-tiba Sayyidina Hasan jadi korban. Entah kok aneh, dulu adilan cek itu katanya gara-gara beda sepatu, gara-gara beda kaos, minta tangga penanya, jadi korban ulang. Memang kayak misi-misi Yahudi itu hayang hancurkan Islam di Indonesia mayoritas. Secara fisik ngabom nembak tewaranian Yahudi, tapi dengan cara halus, cuma cara tafarruq bainal ummah, dipecah belahkan umat Islam supaya itu bisa hiji. Urang nu kajebakna itu mantap kudu diwaspadai, kurang sadar kuatkan ukhuwah Islamiyah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jelas sabada wafat Al Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah wafat. Wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can pernah aya perayaan Rajaban besar-besaran. Iraha mulai terjadi perayaan Rajaban terjadinya 17 tahun saat wafat Al Imam Ghazali tepatnya pada tahun 488 Hijriah. Pencetusnya salah seorang ulama Allah, ulama ahli sufi anu lahir di Kupah. Kupah teh kota kecil di Irak Utara. Eta ulama jenenganna Al Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Gaduh ide cemerlang di tengah-tengah masyarakat umat Islam loyo, lemah, diajak jihad teu hayang, sabab dari bantai di Baitul Muqaddas waktu perang salib kahiji Islam kalah. 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Usaha ke Inggris waktu perebutan Baitul Aqsa. Inggris menguasai Palestina, Islam diusir, nu dibantai seueur. Lemah Islam jadinya. Imam Sirri cemerlang kumaha carana ngabangkitkeun di jihad Islam. Cek Imam Sirri we carana kudu dibacakeun sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW bikin ngabakar semangat umat Islam. Ingat arek muludan sakedeung Rabiul Awal, sakedeung bulan Rajab aya sejarah penting di dinya. Maka momen eta dipake ku Imam Sirri, diundang seluruh umat Islam di Baghdad, dikumpulkan Raja Irbal turun mujadenganan Abi Sa'id Kaugabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin dengan kekayaannya rela menyumbangkan seluruh hartanya untuk perayaan Islam yang Arab, sehingga dihitung Abi Sa'id mengorbankan ontana 5.000 onta yang Rajaban, 5.000 onta dikunci. Subhanallah, ulang boro-boro gitu karena ningali panitia mau proposal di izin tuh. Kalau kan nitah kamu udah tutup tato. Kurang itu panitia Rajaban pasti ngambil. Cicing diharap lamun aya mak dijakeun can balik. Budak mah diharap jadi satpam. Panitia datang. Assalamualaikum. Ya, mak aya. Ya budak leutik jujur teu bisa bohong. Budak nyeletuk ngajawab, "Cek mak ge can balik." Panitia eueuh cek mak. Iya aja, bieu. Berarti mak aya di dapur. Jadi kagak mau gitu. Ya Allah, nggak bohong, korek, double dosa kita. Nah, dijelas ibu bapak dari hadirat rahimahullah, kata ya Allah wa iyyakum. Diayatkan acara di Irbal di Irak, ramai dirinya bangkit semangat Islam, nyambung ke Damsyik.
Damsyik teh ayeuna disebut negara Syria. Muncul panglima Islam ternama Syekh Nuruddin Zanki ngayakeun mulu dan rajaban besar-besaran. Tujuannya sama, untuk membangkitkan jihad Islam. Nyambung ke Mesir, bangkitlah muncul salah seorang panglima perang ternama Syekh Yusuf Al-Ayyub, anu terkenal ke orang panggilan Salahuddin Al-Ayyubi, ngayakeun mulu dan rajaban besar-besaran. Maka awal Ramadan tepat tanggal 5 Ramadan di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, Islam harus mulai bangkit hasil mulu dan rajaban, semangat jihad berangkat menuju Palestina, mengepung Baitul Muqaddas nuker dikuasai ku Inggris di bawah komando Salahuddin. Maka Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas, Inggris diusir. Alhamdulillah, kemenangan Islam. Makanya diabadikan di buku Muhammadur Rasulullah yang dikarang oleh salah seorang ulama Indonesia, Allah mayarham, Abu Yahamka, menegaskan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi satu-satunya panglima perang Islam di abad modern yang paling dibenci oleh Inggris. Sebab Salahuddin anu mampu memporak-porandakan tentara Inggris di Palestina sampai mampu mengusirnya dan mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Dari Salahuddin turunan darah Kurdi, Abu Yahamka. Turunan darah Kurdi di dunia ayat tilu muncul. Hiji Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, nu kadua Al-Imam Muhammad ibnu Taqiyuddin ibnu Taimiyah, salah seorang ulama bermadhab Hambali tapi nyeun paham anyar, eta turunan darah Kurdi. Nu katilu turunan darah Kurdi hiji-hijina ieu nu paling dibenci ku Inggris nyaeta Salahuddin Al-Ayyubi. Tetep we bid'ah asep eueuh ti ditu nada Rasul teu ngayakeun sumuhun bid'ah. Cuma kategorina bid'ahna hasanah. Saur saha? Saur Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Saha Jalaluddin As-Suyuti teh? Jalaluddin As-Suyuti teh kategori ulama keajaiban dunia. Naon keajaiban Jalaluddin As-Suyuti? Jalaluddin As-Suyuti yuswa 62 tahun, katalar Quran, katalar hadisna lebih dari 500.000 hadis. Setengah juta hadis hafal Jalaluddin As-Suyuti. Ngarang kitabna langkung di 700 jilid kitab. Karya ilmiah Jalaluddin mantap jenius, termasuk ulama keajaiban dunia. Pemecah rekor eta ulama keajaiban dunia di zaman modern. Jalaluddin As-Suyuti mampu menghafal hadis lebih dari setengah juta hadis. Ngarang kitabna nu tos nyebar kemana-mana lebih dari 700 jilid kitab. Kumaha komentar Syekh Jalaluddin tentang perayaan Rajaban? Hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan Isra Mi'raj sesuatu yang bid'ah, perayaan nama teu aya ti nabina tapi hasanah alus cek Jalaluddin. Pikeun jelema nu migawena bakal menang ganjaran, sabab moal mungkin eta jelema ngorbankeun harta tenaga pikiran jang Isra Mi'raj peringatan Rajaban angin nancep dina hatena eta umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Terus da mun teh cinta moal ka dari ieu teh gara-gara cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah can dilahirkeun ngaranna tos terkenal. Bahkan heboh deui pendeta-pendeta ahli kitab kapungkur sampai acan Rasul dilahirkeun, setiap eta pendeta rek mimpin umatna perang sareng Majusi, eta pendeta memimpin pasukan dina panangan kencana nyepeng Injil, panangan katuhuna ngangkat ka langit bari ngucapkeun kalimat doa nyanyanda Kangjeng Nabi, ditawasulan eta Kangjeng Nabi ku para pendeta ahli kitab kapungkur. Allahumma ansurna biwujudi nabiyyika Muhammad fi akhir zaman. Ya Allah, tulungan abdi supaya menang ieu perang ku wujudna Muhammad nabi anjeun engke di akhir zaman. Pendeta ahli kitab geus nyanyandak dengan Kangjeng Nabi tawasul. Bila aku di akhir zaman anu aku umat na kakak Nabi, cinta ka Nabi ngaharamkeun tawasul. Ya Allah ya Allah. Butuh urang ku Nabi butuh peryogi teh. Namina dipandi peryogikan Quran Muhammad al-wasilah Rasul teh. Mim ha mim dal Muhammad. Mim nu kahiji maujudul khalaiq bisababi. Aya sakabeh makhluk sabab Allah ngayakeun Rasulullah.
hakna Muhammad hayatul khalaik bisababi hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Rasulullah. Mim nanu tengah mautul khalaik bisababi mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Rasulullah. Dalna Muhammad dukhulun abdi ilal jannah bisababi asukna hamba Allah ke surga sabab Allah mempersilahkan Rasul yang masuk duluan ke surga. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang mencintainya, kita akan ada di belakangnya ngikutin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah dan Allah wa iyyakum. Hiji hikmah dina peringatan Isra Mi'raj aya kekuatan aki. Nu kadua quwwatut tarbiyah, aya kekuatan ilmu. Aya kekuatan naon cenah Ibu? Ilmu banyak, kuatkeun ilmu pengetahuan urang agamana jeung dari agamana ngan Rasul ngasnyabdakeun dina hadisna talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jangan ilmu wajib, jangan ilmu ka Islam lalaki Islam awewe. Nu dimaksud ke Rasul ilmu wajib pangpayuna dipilari di dinya adalah ayat syar'i, tegasna ilmu agama. Ilmu agama heula nu dipayikeun. Kieu prinsipna. Memeh budak diwaukeun kana matematika, budak cenah wau heula kana fikih, tata cara ibadah. Memeh budak wau kana bahasa Inggris, budak cenah wau heula kana huruf hijaiyah. Memeh budak pasehat ngomong bahasa Inggris, budak cenah pasehat heula maca Quran. Memeh budak wau kana ilmu teknologi sains jeung sajabana, budak cenah wau heula ka Allah. Di mana beres budak sukses jadi sarjana insyaallah moal jadi sarjana anu sombong ka Allah jeung ka Rasulna, moal jadi sarjana anu sombong ka indung jeung ka bapakna. Sabab zaman ayeuna loba indung ngeluh, bapak ngeluh. Kacaritakeun di mana-mana di zaman era goblokisasi ayeuna. Di zaman era penggoblokan masa kini loba budak geus goblok ka indung bapak geus loba jadi hate ku anak-anakna. Bener. Leres teu? Baheula mereka lewatan indung bapak dodongkoan tika jauhan, Pak, punten abdi bade ngalangkung. Aya teh nu kitu budak ayeuna. Aya teh nu kitu ayeuna. Jarang-jarang ayeuna. Bapana ngajepak tengah imah budak lucak teh ngajoan. Waduh. Ngalengkah kagok nicak beuheung bapana beli. Wis nicak lain main hampura budak molotov ka bapana. Bokap sih, bokap. Oh, bahasa jurik di mana datang ka dia? Datang indung lah, ih nyokap. Datang ninina, nyoket. Korojol akina, nyakot. Ribut bahasanya ini. Ya Allah, ya Rabbana, ilmu agama ilmu agama udah dianggap bodoh, baru kan? Mama, hayang bisa bahasa Inggris Pak, ada kursusnya. Mama di modalan, tapi aja kudu wajib kursus bahasa Arab. Adil atuh. Soal menaik di sensus masyarakat impresi ya baru dakna. Loba kursus bahasa Inggris apa kursus bahasa Arab? Jawab. Bahasa Inggris loba, karena bahasa Arab itu peduli. Padahal tuh bisa bahasa Arab ribu itu. Sok kang haji di Mekah. Tuh bisa bahasa Arab ribu itu. Sekali nyasar we. Kalau baru sok tahu di Indonesia mah itu. Kamu kan udah deket yang Mekah gampang jalan naik balumpang gede gede mau. Papisah ke babaturan anak ulang-ulang. Pabelit nyasar tuh kalau coba pantau masjid loba deh. Untuk rumah ulang eta yang balik ke hotel tuh pagi-pagi jalan. Tuh mah di hamam di WC. Balik ceuri ulang dan liwat Arab deui. Kita yang balik yang pagi ke hotel ngebayangkeun teu bisa nanya. Yang pagi ke hotel dipikirkan kan Indonesia masa gitu bodoh pintar Indonesia. Ongkoh bodoh tapi pintar. Mikir Indonesia mata jamaah Indonesia mereka pulang di WC bari ceuri. Mah nanya hayang ka pangi hotel. Ingat cirina hotel teh hareup aya tanda teh jalan tol. Lamun jalan tol ka pangi, hotel katingali. Nah ieu hayang nanyakeun heula jalan tol, naon bahasa Arabna? Dipikir deui jalan tol lurus. Ingat bahwa pernah ngaji diajar Fatihah. Ayat ihdinas siratal mustaqim. Tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus. Dipake nanya eta. Kayak orang Arab lewat dicakap orang Indonesia nyasar. Kayak panggil mah bisa ke orang Arab. Abu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Orang Arab pulang. Ini mah Fatihah. Ketanggung orang Arab menjawab Indonesia siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejabah Indonesia menyasar amin. Hotel mah teu panggil. Panggilan amin. Tak kira jadi jelema bodoh teh ulah jadi jelema bodoh. Riweuh jeung kariweuhkeun batur eta. Sok-sokan tapi na Indonesia sakitu unggul.
sok tahu di itu kuring gara-gara bodoh tuh bisa bahasa Arab kan hanya akan lebih kaya kamari ke umroh yang beli kuala magari ulang-ulang dan pasnya aja orang Arab babatulan yang semuligi kok macam itu bisa kawarna coba batulan saya nawar bisa ya siapa poe rasanya pernah ente ngobrol bahasa Arab ji siapa poe ayo sholat bahasa Arab oh ya sholat nuduh mana juga balik hormat tenang ji nuduh bahasa Arab kita babatulan bering kategorina bodoh tapi pede sanggana kan salah manggil orang Arab di dalam korma beri minum karena korma abu ya usalli orang Arab ulang usalli orang Arab bunyi Indonesia usalli coba orang Arab kemerah nanti korma yang laku orang Arab bisa bahasa Indonesia kalau TKI ngajar di itu coba orang Arab Indonesia kam kilo nah kilona disebut babaturan apa kilona juga pastinya nanya berapa kilo dijawab babaturan bari pendek abu ya salah rokaat ya. Orang Arab bikin dia orang Arab yang cuma ngiloan orang Indonesia beri hormati rokaat coba orang Arab oh mungkin maksudnya 3 kilo ngeslah keduk sumbernya plastik ditimbang pas di kilo jarum kiloan anak mutar lompat itu babaturan ngomong deh bareng ngagerewek nunjuk karena jarum kiloan mutar abu ya mustaqbilal kiblah orang Arab keselen ya tadi dagang korma cek orang Arab bari hudang belakang di Indonesia ada anakmu mandilahiran Allahu Akbar terjadi milik korma orang Arab belum ya jamaah loh kadang segajakan sholat maghrib bodoh ngariweukeun batur maneh ngariweuh batur ngariweuh maka pulang jadi jelema bodoh eta bodoh pede aya di bodoh sok tahu budak orang bodoh sok tahu nongkrong di jalan di seberang jalan aya nini keur nangtung cek budak orang bodoh sok tahu lamun nini di bantuan bentas saya menang ganjaran lompat budak orang ya kalau nini hebat bentas eta nini gegerewekan kebelah di bawah kamana ambek-ambekan nini begitu beres bentas cek nini ya cek budak orang kunaon mah ambek-ambekan kudu nabangan nuhun ke bantuan di bentas nini balik pelotot ngan nuhun ke naon aing ka bentas dibalikeun deui kan atau pantas nggak ada udah orang nggak hulang alimah tadi itu nangtung rek mentas apa batur hese mentas soangan aing kesalahan bisa dibalikeun deui kan ya pakai mah aing nggak berani itu jeung budak orang atuh kunaon mah teu ngomong maneh ngadudut manten eta bodoh sok tahu kayak tatanya heula atuh rek mentas kita main dudut mah batu nangtung karek lain mentas karek mentas menang hese-hese ayo salam dibalikeun deui kan pajar nggak ada bu hayang tentrem ke rumah tangga hayang senang teh hayang jongjong teh hati ibu nyamutkeun caroge supaya setia ka ibu hayang teh ilmuna kedah gaduh lah bodoh non ilmu asep tilu wae hiji pasang di rumah tangga resep nyenangkeun hati caroge ku bahasa tong culang tong cewek tong popolot kok mana kamu caci itu kena banyak salah kebulan sok ada gitu sok ayah mau dia ada gitu ini komplit ya Allah salah kita bulan duit nggak ada ngehat tidak narai bibir pamajikan mari lunak tung keripit ulat bawang bibir nyong-nyong atau bukan duit kasalaki ngajak perang ayah begitu di dia mun salaki duit jarang kasalaki wung-wung mang di dapur mani trompeng rang budak jadi kabarerang benar mun salaki loba duit kasalaki coba ciwit coba digudak kita kebiri tengah bibit sayang beulit jadi bukan dua senangkan caroge ku tingkah laku Siti Khadijah mau kami ngobrol sareng Rasulullah tungkul mastakan atuan teu neuteuk wajah caroge Pak bojo urang kitu teu ayo ngobrol jeung bapak sok tungkul talak bojo urang
Atuh bapak nu hideung neangan deui atuh. Maksudna neangan deui duit. Nu katilu senengkeun caroge ku dandanan, sim kuring bade naros ibu kageulisan ibu kanggo saha? Jawab sing kompak kanggo saha? Bohong. Tukang ojek. Ke pasar kawan jangan beli babak belur. Beli cat beli para indah kabel. Siti Khadijah geus geulis alami dandan deui dia rek mayun Rasulullah. Mata Rasulullah betah pamicakan sareng bojona. Beda jeung salaki urang bersihin wae. Ada bau beurit kecil. Praktek isukan mah. Salaki balik di mana-mana sore jam 5 wihna ibu salat asar dandan. Anak nongkrong mah ondangan satu aja mah dandan ngajebut bapak. Mana mah bandara bapak di pasar naik pesawat. Di mana mah lewat pantau. Ibu cari nasi istilipan medok salaki datang assalamualaikum ibu ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berayu pantau ibu kaek sama pantau salaki nak kaget wow gitu coba masuk itu ibu terang gede ibu mama matahan anak ini yuk bu ayo cara dia boleh di mana-mana besok ayah rasa sono kayak ibu mata dandang tak kebek masalah lagi balik di mana-mana sore kapal majikan datang ke imam sore assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh atau dibuka soalnya kita lucak deh keluar jadi was saya bijil penampakan di Jawa Imam majikan anak udang sare kacak-kacakan dia pakai baju utang talinya pedang sebulan tali utang sambung pakai paniti soalnya kita pakai dek di luar lain macam bayi tijan nanti rumah kusyur gaku lain kecelakina innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul baca ayat kursi. Ayat penampakan sore-sore. Kecelakina kebaik goreng-goreng ke sono gabut buah bulu kecelakina. Dan juga bulu kecelakina gogoakan dapat itih ngojos. Kes goreng bau nyiksa makanya perhatian Pak lamun bojo urang model itu Pak kategorina geus meujeuhna eta bojo model kitu kana kulkas kemana-mana di babak belur kagelisan kamu cara ge cek ibu geuning Siti Khadijah bisa kitu asepnya aya nu ngadidik aya nu nyontohan aya saha Rasul jantan carogena. Kenapa Siti Khadijah? Sopan bahasanya bagus mulia karena Rasul suaminya memberikan contoh sopan duluan kepada istrinya. Maka bapak kalau menunjukkan ibu jadi solehah syaratnya bapak lu jangan carogena kada soleh itu. Lamun bapak yang disopanan ku bojo bapak kudu nyontohan sopan ieu lah ku bojo. Cicing. Dibelaan kan. Sok Rasul memanggil ke Siti Khadijah, ya Umairah, yang terang-terang cakep, cantik, bunga mawar, sini sebentar. Ibu digini-gitu tak bicara. Iya. Sangunah namanya ke pemajikan. Jenong kan dia. Pemajikan lebih kecil, kenal jendrang. Kacau. Tas ibu hadirin hadirat rahimakumullah inti ilmu diwajibkan ke Rasulullah kuatkan ilmu agama. Terakhir hikmah kejadian Isra Mi'raj kuwatul ibadah ada kekuatan ibadah. Mana menjadi pokok utama kekuatan ibadah? Salat 5 waktu. Makanya baik narima perintah salat sampai terjadi Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah as-salat fil Islam bimanzilatil waqsi fil badan. Kedudukan salat dalam Islam gak bagaikan kepala di badan. Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ngaku Islam kudu salat, aya salat pagawean wajib umat Islam. Ngaku jelema kudu kumplit, aya sirah aya awak. Lamun ngaku Islam teu salat berarti ada jelema boga awak teu sirah. Nah enggak juri. Ibu gaduh caroge kana salat eta sarua jeung dikeukeukan. Bapak gaduh bojo tanpa kudu syarat, dan pamajikan urang kesana ku mung salat eta sarua jeung dikeukeukan. Salaki pamajikan dua anak kompak kana salat berarti dua anak. Boga anak geus barale geus dewasa moal pe di paraban tapi tara daekeun salat eta sarua jeung miara. Eta mah salimah tara salat dina hati nancuna wa kana nabi bulan cenah menantu nabi tohana yang muda bapakna eta ngaranna keluarga besar. Lamun di blok iya yang model gitu mereka kan pantau imahna the big family of juri ini keluarga besar juri aya nu kasinggung di dia da aya insyaallah kuring yakin ya nu hadir jami sadayana kira ku juri ngaji dan lamun aya nu kasinggung berarti aya hampura juri ya Allah tak
kakuatan tanamkeun, titilu kakuatan tanamkeun hiji kakuatan iman akidah, nu kadua kakuatan ilmu, katilu kakuatan ibadah. Opat tilu wae tasawuf canak bekal enak mudah-mudahan saya suatu tiasa pendak deui. Tos 2 jam simkuring teu karasa gegerebekan. Jam 10 naik, jam 12 beres, bahkan jam 12 lebih 10 menit. Nah ada di lewihan, sugan ada di lewihan. Tong ganeng, cicing. Kehewat acan ditutup doa, kalau akan mundur, mungkin doa ditutup kubur orang sadaya. Sakit itu dalam cekap, wa kun akhirul mubtadi musanahan, wa kun islahil fasadi nasihat, wa aslihil fasada bi ta'ammuli wa ibadihatan fala tuqaddim. Pemisian kelapatan pang islah teu pangluruskeun pangbereskeun, upami laras nasib jantan ilmu anu manfaat ka urang sadaya. Pempe sayur lodeh capek deh. Buah kali ini pasar perapatan, lamun ibu bapak cintakan Nabi sing rajin maca Quran, amin. Buah kali ini di pasar perapatan, lamun ibu bapak cintakan Nabi sing rajin maca sholawatan, amin. Buah kali ini di pasar perapatan, lamun panitia cinta ka abdi beres ceramah kudu diberkatan, amin gitu. Saya kudu cekap melawa karawi, ya saweran tenang ya. Sugan merenang door press, awas baru dak siap-siap ini siap. Cara legal. Saya kudu cekap hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.